اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات الله. Kanjeng Nabi man fariha biduhuli Ramadan sajelma anu bungah jasa ku asupna bulan Ramadan ku datangna bulan Ramadan Ar-Ramahullahu jasadahu alam nirar maka Allah ngaharamkeun kana jasadna kana neraka. Waduh. Bungah doang ku datangna bulan Ramadan haram kana neraka. Bungah doang can puasa can naon. Can puasa can naon bungah doang geus moal kana neraka we geus. Ngan ai bungah mah pan lain disungut di dieu tah. Di dieu. Mun ditanya ye kabehan sia bunga dan teh ye asupna bulan Ramadan geus dibejaan ku kiaina bunga. Mun ditanya mah naon sebabna nu mentak bunga? Eta ngabuburit rame. Di Citra masyaallah bari ngadaguan kebegan jagong teh. Antingna gede sabelah, buukna beureum sabelah. Eta bae taresep jasa. Aya nu lain kita yang ngejalain gitu bunga ya kunaon bunga teh aing lain naon bukana doang aduh asana kunaon rujak di dia sirup di dia kopi di dia susu hampir aing teu bisa salat maghrib eta doang tah ieu bunga teh aduh macam-macam aya saurang ge mah lain aing bunga puasa teh sahur doang sahur kuna ngasana geunah eta sahur teh jadi geunah kan ku emak aing. Jadi eta nikmat jasa sahur aya tapi aya nu kieu di Cikupang mah aing bulan puasa lain kuna naon cilokna beurang. Eta bae nyawa maghrib bae. Ambo pohara aja. Masya Allah macam-macam jasa jelema bunga kedatangan Ramadan teh macam-macam. Memang lamun encannya mah kajrona Ramadan pasti kitu mah. Bulan Rajab di bulan Ramadan mah urang mah ieu mah ngeling-eling bae. Nu can apal supaya apal, nulis apal supaya tambah apal. Sangkan ibadah orang mantap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa teh cek sakadar lugotna al imsak kenahan. Asal orang nahan tina segala rupa neker cek bahasa Arab cek bahasa Jawa eta teh ngaranna puasa lain teu dahar teu nginum ti jima beurang peuting ge teu ka mamana ge teu dagang ge eta ngaranna saum imsak. Asal nahan tina segala rupa naon bae eta ngaranna saum cek lugot teh bahasa urang manterek nyaritakeun bahasa Arab lantaran bahasana kabeh rata-rata Sunda Cikupa Belaraja Pasar Kemis bari Sunda nage istimewa Sunda nu panglemes-lemesna di dunia Sunda bagus Bandung mah ku urang Cikupa mah ngomong duaan ge kadengean ku 100-an aya di Bandung mah ngomong 100-an ge teu kadengean ku duaan ge tibalik jadi cowong urang Cikupa teu kudu make sapeker jeung bahasana hampir sarua jeung urang Cibeo jeung Baduy make sia aing di Pasar Kemis mapan abdi kuring paling hebat paling
kasar ai ciku paman ka mana sia kayak aing tungguan ngisi singgol aja tapi sakit itu ge bagus kena dibandingkan jeung urang rawa kidal rawa kidal ngopo marari hujan ulu kutur teka artieun orang Bandung naon sih eta cenah kitu amat geus kitu bae tah dibagi-bagi ku Gusti Allah. Masyaallah ilunan dur di ewe lurah teu jero-jero aja. Asal alikat ngadenge. Tapi di dieu merek nyaritakeun puasa cek sara. Puasa cek sarana ibaratun anil musaki anil ukli wa syurbi wa jimai fi waqatin makhsusin wa huwa min tulu'al fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati hiji ibaratun nahan dahar nahan jima dina waktu nu ditentukeun mimiti na muncul fajar waktu teh tepi kasurupan poe disertai ku niat ti peuting eta ngaranna puasa ceuk syarat ti peuting niat puasa kagambar bahwa puasa teh turun dahar nahan dahar jadi teu dahar teu ngeuning teu jima timimiti surupanon poe nepikeun ka timimiti muncul fajar tepikeun ka surupanon poe nu kitu ngaranna puasa aya nu teu dahar teu ngeuning teu jima ge tapi teu niat lain puasa aya teu dahar teu ngeuning tapi gering di rumah sakit lain puasa sarua bae aya teu niat penting teu dahar teu ngeuning teu jima emang eueuh dahareun eueuh inumun eta ge lain puasa kene aya mah puasa cek sara mun carita sara berarti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikat secara majazina junjunan alam kangjeng Nabi Muhammad sallallahu di mana Allah nerangkeun puasa di Quran mana ayatna ieu nu tadi dibaca ya ayyuhalladzina amanu Gusti Allah menyeru ka alladzina amanu yakni jalma-jalma nu iman alladzina isim mausul amanu silah wal mausul mausilati fi quwwatil mustaq sarua jeung al mukminun digerokeun ku Gusti Allah diseru ku Gusti Allah dititah wahai jelema nu ariman rek lalaki rek awewe di mana bae ayana satungtung hirup keneh kutiba alaikumus syiyam dipardukeun ka marana kabeh puasa jadi seruan Allah teh ka alladzina amanu Yahudi teh diseru ku Gusti Allah jata manggeus pisuluh neraka Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan teh dititah ku Gusti Allah tama bakal jadi panghuru neraka jahanam. Budak Konghucu Hindu teh dititah puasa ku Gusti Allah. Lengkap doang tama hirup ge. Moal kebal ku aing ge bebas-bebaskeun ka Gusti Allah aing geus jadiakeun neraka 7 neraka teh tah jeung ti eta. Buku aing dititah mah di mana bae ayana jelema nu iman ka aing, iman ka Rasul aing. Iyalah urang kabeh anu khususna
umumnya di mana bae dulur urang mukminin mukminat sadunya diseru ku Gusti Allah kita ngalaksanakeun alhamdulillahirabbil besi aya nu ngahiri urang Cikupa misalna pan urang dititah puasa ai umat nu baheula teu kitu aya anu ngahiri emang hirian urang Cikupa kakana diberi duit 100.000 adina 50 adina ngasah pedang ngahiri dire sama diberekeun ieu mah puguh geus dijodoh-jodoh ngajodohna nang Gusti Allah kakana boga pamajikanna rada jore adina boga pamajikanna rada geulis ngahiri deuk dibunuh tarolo urang Cikupa eta urang gitu-gitu teh ya iya ge urang dititah puasa besi aya nu ngahiri cek Gusti Allah disinonimkeun kama kutiba alal ladzina min qablikum sakumaha dipardukeunana puasa ka umat nu maraneh kabeh ka memeh maraneh kabeh umat memeh maneh ge sarua dipardu umat Kangjeng Nabi Musa aya puasa umat Kangjeng Nabi Isa aya puasa umat Kangjeng Nabi Ibrahim aya ngan beda doang di umat Kangjeng Nabi urang mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa teh sabulan terus kontinu berturut-turut umat Kangjeng Nabi Isa mah beda sapoe puasa sapoe henteu sapoe puasa sapoe henteu geus nu sabulan teh 15 poe memehna dititah puasa genep poe nah ku urang Kristen ditambahan sabulan Sya'ban nyana puasa bae ditambahan jeung Ramadan eta nu nitah ti Gusti Allah panitah nyana doang kahayang nyana supaya dianggap hebat supaya dianggap nyana teh ahli ibadah hayang dibarere duit, hayang disumbang, hayang diagung-agung, hayang dimulyakeun. Nah ye akhirna dibatalkeun ku Gusti Allah. Puasana ulah kitu kieu bae puasana ye cara puasa urang. Cara puasa anu diturunkeun ka Kangjeng Nabi urang sabulan campur. Kitulah dengan jasalan ku Gusti Allah kita puasa di bulan Ramadan sebab Kangjeng Nabi syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum syiyam bulan Ramadan eta bulan ku Gusti Allah dipardukeun puasa disunahkeun qiyamul lail numantak faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayama waladat ummu. Saya jelema nu puasa di bulan Ramadan, pentingna qiyamul lail tarawih, motifna imanan wa ihtisaban, percaya penuh jeung karena Allah, teu karena makhlukna, maka eta jelema nu ngalaksanakeun puasa jeung tarawihna kharaja min dhunubihi keluar ti dosana bersih dosaan percis kos kakarak dilahirkeun ti rahim ibuna. Alhamdulillahirabbil mudah-mudahan orang kabehan dihampura dosa ku Gusti Allah sehingga orang balik ke alam kubur orang bersih tina dosa orang selamat tina siksa Allah sehingga orang dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi man faiha biduhuli Ramadan sajelma anu bungah jasa ku asupna bulan Ramadan ku datangna bulan Ramadan haramahullahu jasadahu alam nirar maka Allah ngaharamkeun kana jasadna ka neraka. Waduh
Bunga doang ku datangna bulan Ramadan haram kan neraka. Bunga doang can puasa can naon. Can puasa can naon bunga doang geus moal ka neraka bae geus. Ngan ai bunga mah pan lain disungut di dieu tah. Di dieu. Mun ditanya, "Ye kabehan sia bunga dan teh ye asupna bulan Ramadan." Geus dibejaan ku kiai na bunga. Mun ditanya mah, naon sebabna nu mantap bunga? Eta ngabuburit rame. Di Citra Masya Allah bari ngadaguan kebegan jagong antingna gede sabolah buukna beureum sabolah eta bae taresep jasa aya nu lain kitu aing ngejalain kitu bunga ya kunaon bunga teh aing lain naon bukana doang aduh asana kumaha rujak di dia sirup, di dia kopi, di dia susu, hampir aing tuh bisa sholat maghrib. Eta doang tak aing bunga teh. Aduh, macam-macam aing saurang dia mah lain, aing bunga puasa teh sahur doang sahur. Kunaon ngasana geunah eta sahur teh jadi geunah kan ku emak aing. Jadi itu nikmat jasa sahur aya tapi aya nu kieu di Cikupang mah aing bulan puasa lain kuna naon cilokna beurang eta bae nyawa maghrib bae ambo pohar aja Masya Allah macam-macam jasa jelema bunga kedatangan Ramadan teh macam-macam. Memang lamun encannya mah kajrona Ramadan pasti kitu mah. Lamun kudunya heula kana jerona kana eusina Ramadan. Aya naon sih? Pasti urang ge bakal bunga. Lamun nyaho kaagungan Ramadan, mun nyaho ka kemuliaan Ramadan, mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan, pasti sahabat ge bakal bunga. Kitu kumaha Ramadan? Ramadan malain sembarangan. Nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kagagahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa lu geus jeung encan coba eta. Gagah jasa ta bulan Ramadan. Beberean bulan Ramadan teh gagahna bisa ngahampura dosa lu geus jeung encan. Kakarak wih, ya mantepnya. Urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga, ka urang aya anu biasa-biasa bae, ka urang aya anu sebel. Sebel kadatangan jelema teh. Aya anu datangna ka urang ngabungah jasa di mana datang sonokna luar biasa ngobrol tepati loba begitu ku urang nanya naon kebutuhan dicumponan ku nanya manehanana bahkan delewian bahkan ngajangjian di manehanana ieu mah kakarak sakieu ke bulan hareup mah mungkin 2 lipat insyaallah mudah-mudahan kula aya milik baasana ka ditu nama eta dibuktikan ku nya unggal bulan mere nyana teh di hareupeun imah kieu ka mananya Pak Haji nu eta teh eta. Tah di arep-arep sebab bunga. Aya nu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mati lo. Beres tadi. Aya nu ka dinya dengan mawa cerik doang. Mawa cerik ka dinya teh. Kunaon teh? Penta tuluy jakenan. Anak geus asup sakola kurang duit 2 juta. Nu kamari ge can dibayar. Ya kuaring minta tulung deui bae. Tah eta mah lamun datang deui teh beja ka pamajikan, beja ka haji eueuh kitu. Eta teh tamu teh macem-macem. Ieu keur carita jelema nu henteu ikhlas. Datangna bulan ge sarua bae tah kos kitu teh. Lamun bawahan kadatangan atasan bunga lantaran atasan biasana sok barabere. Tapi baheula nu kuari mah lain, justru atasan teh neken ka bawahan, bolon kuari mah. Baheula mah mun kadatangan timpro teh bunga, tapi kuari mah mun kadatangan timpro teh sebel lantaran timprona nyundakan malulu. Eta di ditu di Malaysia. Menang nguru di Indonesia eta ge sarua.
Baheula mah kedatangan bupati teh bunga lantaran bupatihna nyumbang, bupatihna tah jang anuna kuari mah bupati geus telepon ka camat kondisikan saya mau datang, goblok itu tah bupati eta di Lampung tah mah situ menang nguru di dieu di Jakarta. Jadi kos kalar itu kuari mah tah baheula mah lamun di sakolahan datang penilik wah eta guru bunga kabeh budak bunga kabeh lantaran dek dibere ilmu, dek dibere penerangan, tur maneh anak-anak nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru. Kuari mah pendidik datang ke sekolahan nya menta dikondisikeun tolol di goblok. Eta di ditu di Jogja teh mah. Sakolana di Jogja tuh di dieu ge diteruskeun karari itu. Nariruna Yahudi bae kabeh. Jadi tebunga, guru kedatangan penilik emang bunga henteu merengket mirisan. Tungtungna manu ditekena orok kondisikan buat atasan kita. Jadi karar itu ya, seuri heueuh meureun tah kajian kumaha teh. Guru teh seuri guru kajian itu. Tetep cali berlain deui. Nu beres. Mudah-mudahan kuayana pengajian jadi barere bawahan jeung atasan beres, rakyatna jeung pejabatna beres, muridna jeung guruna beres. Kuari mah boro-boro dek kadatangan bupati atau atasan, boro-boro dek kadatangan pimpro, boro-boro dek kadatangan penilik, ya bawahan teh sangkilang murid dek kadatangan guru nirisan. Murid dek kadatangan guru nirisan. Emang kuna urut bulan kamari ge guru ka dieu aing kotok can kabayar. Kuari dek datang di embe asana ye. Guru begitu teh. Eta kiai eta. Bangsa kiai Golkar biasana guru teh. Masya Allah hese biasa anu kurang datang teh jelema bunga. Coba lamun kadatangan ku kiai bunga jasa emang gonon gitu. Nya nama mau berkah tata dina aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kadatangan nyana mejejes datang. Tambah lebay bodalna diangkut ka apa punya. Eta teu bunga itu. Aya teh guru bae ge salah guru ngaji bae ge salah kiai bae ge salah. Oh atuh ka ditu nang sangat didik ya di Indonesia sehingga kadatangan kiai bae ge teu bunga luar biasa. Ndek ngundang mubalik bae masih perhitungan gina sabar duitnya kok gitu sih itu deh kumaha ilalakona kok bisa jadi kieu gara-gara bintang film milu jadi dai gara-gara musikus jadi dai anu nyana mah memang fokus kadinya lain dek dakwah aju kiaina deui ka babawa untung nama ambalayah kabeh teu bunga kapanggih jeung kiai kapanggih jeung guru ngaji teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di sisi jalan di pengkolan ojek di pasar baru Tangerang naon bedana ngan ieu mah preman bersorban lamun di PNS mah preman berdasi lamun atuh itu mah geus puguh preman bergelang bahar. Jadi gua emang gila lakon jadi preman kabeh. Mudah-mudahan orang kabehan jadi preman Allah. Berani maju demi Allah. Berani berkorban demi Allah. Kajian orang jadi preman Allah subhanahu wa ta'ala. Atributnya bebas. Dek kumaha bae. Gagah Ramadan. Ku gagahna bulan Ramadan urang bunga. Sebab kahiji bisa ngalulitkeun dosa-dosa urang nu enggeus jeung nu memeh. Masya Allah cek urang pohara amat eta bulan Ramadan teh. Nomor kedua Ramadan eta bisa supidati sayatin setan bisa dibelenggu ku Ramadan bisa dirantai ku Ramadan teh ku kagagahana bulan Ramadan setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan. Saha nu bisa ngarantai ka setan? Ka anak urang teu bisa ngarantai. Nazarudin teh bisa dirantai. Para resedasa senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna. Ieu mah jurig dirantai ku Ramadan mah.
Mudah-mudahan Nazarudin benang dirantai ku Ramadan. Bangun greget sana. Kalau disebut-sebut sebab sama terus ke istana jurusanana. Nentupkeun welanan. Aduh, Masya Allah, diurang sabaraha ranteun loba biasa. Urang teh apa tuh bisa dirantai sih? Mun bener-bener jangan rantai na. Bebeja ke kula, siap kula pangodokan aya nih. Tukang nyin rantai di pangodokan. Nang neng-nong. Ya, teu nyahoeun. Ya, setan teh dirantai ku bulan Ramadan, ku kagagahan jeung ku keagungan Ramadan, setan dirantai. Masya Allah. Geus asal asup ke bulan Ramadan, urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan. Deui eta mah. Dak para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami. Dipertanyakeun ku ulama di zaman sahabat kene, pan cenah setan dirantai. Pan atuh di bulan puasa nu bobogohan terus bae. Ngabuburit make celana pendek. Eta aing mah resep ngabuburit kapuri teh eta doang tah. Loba urang rajeg teu make celana panjang. Insyaallah resep cenah aing. Pan ada setan tang gitu ngaranna teh. Dipertanyakeun kunaon eta? Oh, ieu setan teh nu dirantai mah nu marodah. Jin jeung setan raja-raja na adapun anak buahna malah satir anak buahna mah. Ceknya diantepkeun bae lana. Bebaskeun anak buahna mah. So masalah lamun raja na dirantai bener-bener nu ditengkel kayu. Nu di non guha dirantai anu di laut di batu anu di tanggal caringin roboh tanggal caringin duruan teh macem-macem. Tah aya anak buah nama teh sabaraha ieu cekeun tadi diantepkeun berkeliaran ngan nyanang geus teu bisa ka rajana mah aya nu kitu nyaritakeun. Aya anu setan dirantai teh lamun urang na puasa na rapih jeung bener nyana teu bisa ngagoda ka urang. Mun urang puasa na sesuai syarat jeung rukunna, setan teu bisa ngagoda ka urang sehingga puasa urang mulus ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam penafsiranana. Gagah bulan Ramadan teh lain letik-letik bulan lantaran kagagahanana bisa ngahampura dosa samemehna jeung sanggeusna bisa kitu sukidatus sayatin wa marwatu jin. Kagagahan Ramadan selanjutnya naon deui? Bulikat abwabun nar, lawang neraka langsung ditutup dengan agungna bulan Ramadan. Eueus nu bakal ka neraka tutup lawang neraka. Gagahna bulan Ramadan teh bisa nutup lawang neraka. Bahkan wa futihat abwabul jannah, lawang surga dipolongo-polongokeun. Kuari teh geus mulai kuncina geus tinggal brah. Jadi kagagahan bulan Ramadan teh hiji ngahampura dosa memeh jeung dosa. Nomor kadua bisa ngarantai setan jeung jin. Nomor katiluna bisa nutupan neraka. Lawang neraka ditutup kabeh palam yustah minha babur. Oh hiji lawang acan nu dibuka. Nomor kaopatnya putihat abwabul jannah. Lawang surga dibuka, dipersilakan untuk orang yang berpuasa masuk surga lewat jalan mana baik. Bahkan aya hiji lawang sumia rayyan babroyan la yadkhuluh. Moal aya nu bisa asup kana eta lawang ila shaimun kecuali nu pararuasa hungkul. Jelema nu puasa aya lawang khusus ngaranna babur rayyan. Dalam mana bagi silakan ngan aya nu istimewa bagi jelema nu sok puasa di bulan Ramadan. Nah, aya babur rayyan memehna di dinya disadiakeun minuman heula ketika urang asup ka surga geus ngararinum geus teu hayang nginum naon. Dahaga seetik-seetik. Masya Allah gagah jasa bulan Ramadan. Bahkan lain sakadar sakitu sapoe-sapoena 100.000 jelema nu dimerdekakeun dibebaskeun tina neraka. Penghormatan terhadap bulan Ramadan
100.000 manusia per hari keluar ke neraka anu mestina disiksa ya menang dispensasi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala manehanana bisa dikasorgakeun bebas tina neraka ya Allah mentak gelain lalagaan ya Allah bae ngahampura sakabeh dosa urang ku agungna bulan Ramadan maknya urang ndek dibawa dosa urang ka bulan Ramadan rugi amat Allah bae Allah nu boga langit bumi ngahampura ka dosa urang kunaon atuh gara-gara urang teh jadi bebesanan bae teh teu ngomong teu jadi doang bebesanan atawa tadina urang bobogan jeung itu efek di kawin ku batur eta urang datang ka kuari jungkeutna tolol teh ulah kitu atawa deuk meunang kauntungan tadina partner bisnis urang teh jeung itu akhirna teh jadi urang teh partner bisnis teh jadi dagangna itu keuntunganna gede urang tinggalin bendu urang nanaonan jaka BG geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mentak budaya Jakarta mah budaya Jakarta ieu asal deuk Ramadan be minta hampura ka indung ka bapa minta hampura ka dulur minta hampura ka tetangga minta hampura ka sesama ieu adalah budaya Jakarta tah ieu maksudna Allah bae ngahampura ieu urang geus silih hampurakeun tah kitulah mentak wayahna nya komo nu boga pamajikan dua nya boga pamajikan dua wayahna aduh kaji gitu kumaha kok bingung bae aing minta hampura ka mana nu kolot jeung nu ngaret tereteh jasa masyaallah nih cek tadi ge saha jelema nu puasa imanan percaya artinya percaya tasdik nemah luar biasa karena Allah siap diperintah ku Gusti Allah puasa teh siap jasa nemah jasa ridho jasa diperintah puasa ku Gusti Allah geus pokona mah eueuh dosaan eta jelema asal siap nemah urang mah lain kadang-kadang lamun diperintah ku komandan menemah jasa tapi diperintah ku Allah mah waduh nyungkelit bae polisi tamtama prajurit dititah ku komandana siap dan saya lakukan perintah dan abri gitu kene dititah ku komandana siap dan kita puasa tidak siap loh waduh eta lamun dititah ku komandan mah dititah ku bupati bae bawahanana siap Bapak saya laksanakan dititah ku gubernur siap awewe gubernurna lalaki kiai nu dibere duitna siap arolonya sapan siap teh diperintah ku jelema mah siap dan tapi diperintah ku Allah sakitu make baret beureum di dieu lagi bintang lagi geus lain 5 de 7 di dieu tidak ku Allah mah siap ya kita ulah korupsi henteu tapi ku komandan mah siap dan Masya Allah eta mah deres pimpinan ieu mah aya hiji lalaki nyandung dinu ngora bae kanu kolot jarang urang bojong hiji waktu bulan puasa nyana kanu kolot lah ingat dicarekan dari naon datang kanu kolot ka dieu muhun sabaraha eta balik oh sakumaha ditanya ku dan Ramil berapa dia adik? Ya dihitung baik. Ini hitung baik. Di mana baik adik? Ya jadi mana di itu? Ada tengah bulan itu baliknya. Aku baru naik ke hitung mah. Ya kan ke kamar. Ya nak kamar. Di kamarnya nak bubuka. Lu kalau teh bubuka. Ayo cari bareng. Hi, pada bulan puasa dia itu balik. Terus sekalian kesempatan. Kumaha teh cakna siap dan. Atau kira-kira dititah kulo kolot sieuneun jasa siap dan keneh bae kabeh ge siap bae tapi dititah ku Allah kadang-kadang beuteungna dayut kumisna mablang jenggotna tempong neangan warteg nu teu kadeulean suku Masya Allah coba
coba deuleu ku urang aya budak leutik umurna kakarek 89 tahun aya nu kuateun puasa nu 10 tahun kuateun puasa nya teh dilatih teh ku indungna nu 11 tu 12 tahun mah geus poboh loba jasa tama SD ieu ieu nu kakarek kelas 3 kelas 4 diajar puasa kuat teh kunaon nu gendut teu puasa di pasar kemis nu kitu teh sama dina ayana ge tama kikiriman ti Cikupa tama eta ya Allah mun dipikir ke urang ibadah teh kos kitu kapten tinggal kapten tapi loba nu teu puasa jenderal tinggal jenderal tapi loba nu teu puasa prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa ketika dititah ku komandan nama siap dan kabeh ge eta bae eta Ki Haji titah kuno kolot siap dan tapi tidak puasa mah keulah Masya Allah iyalah lamun teu imanan wah isaban mal karasa gedena Ramadan tuh jadi lawanan Ramadan teh lain lalagaan bahkan ditambahan deui la khulufu fam-shaim atyabu indallah min rihil miski baula ambe sungut jelema nu puasa leuwih leuwih tibatan ambekna minyak misik Masya Allah coba ke bulan puasa ambean sungutna bandingkeun jeung minyak misik coba ke ieu ka Kangjeng Nabi barang diambean jah henteu jadi mah bau kadal paringanan Allah indallahan atyabu indallah leuwih bagus teh munggu Allah min rihil miski ibatan ambil minyak misik ieu seungit malaikat yang ngadeukeutan jalma nu puasa seungit jasa cek malaikat Masya Allah bisa komunikasi manusia jeung malaikat model para rasul model para nabi model para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala kuari batu jahun kawali Allah padahal dina Al-Quran ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum ya PKS bagus percayaan ka waliullah Wahabi itu percayaan ka waliullah nyana mah nyana nyarekanan ka Imam Syafi'i waliullah ka Syekh Abdul Qadir waliullah kege nyana ye bakalna ye ngusuk panyarekan nyana emang kumaha di Indonesia mah lain lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah sementara kuari loba kelompok-kelompok anti wali Allah nusruk sia tabakar eta ke dia lalawora emang kumaha gitu wali teu puguh teu karuh kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk terjadi seperti eta di Cikini eta mun lain wali Allah moal bisa yang loba-loba di Indonesia iki kuari pan di dieu ngaji ieu lain jelema kabeh setan sawareh mah ieu teh aya jin di dieu ge termasuk wali Allah subhanahu wa ta'ala anu jelas yakin wali nikah mah aya jasa ieu tuh la khulufu fam-shaim atyabu indallah min rihil misk ya Allah lusa ini farhatan bagi jelema nu puasa bakal boga kabungahan dua hiji farhatun hina yuftiru waktu buka pohara jasa bungahna wa farhatun hina yalqa rabbah kadua kali kabungahan jaga di akhirat ketika urang dipanggil ku Gusti Allah subhanahu nikmat jasa kaparangi urang jeung Gusti Allah panggil ke Junaid Cikupa maju abdi Pak abdi Gusti Junaid mohon malaikat manggil coba buku Junaid iya abdi buku barat tahun huruf Junaid lalu bawa omong ayat tulisan nama bidinya Junaid pan tenang amat net atuh kula mah salat biasa puasa biasa Imane Cikupa Allah kapuri citra ente pernah tadi ngan ngutus doang paling amprok jarapi ieu mah puasana maju bisa ningali langsung ke mah ka kuno ku urang kuari di ibadahan Allahu akbar sami Allahu liman hamidah
Kabeh nu ku urang kuari disebut-sebut Allahu Akbar, Sami Allah, At-tahiyatul mubarakatuh, shalawatu thayyibatu lillah, ta bangsa lillah Allah Allah. Nah, oh jaieu warenganan Gusti Allah. Engke bae teu bisa kuari moal bisa. Itulah kagagahan bulan Ramadan nu jelasna dek mawa urang dibawa kana kasalametan, yakni dimualkeun asup ka neraka, rek diasupkeun ka sorga. Gagah jasa ieu bulan Ramadan. Sambut bulan Ramadan lantaran gagah jasa, agung jasa jeung mulya jasa. Mudah-mudahan urang kabehan diberi panjang umur, bisa datang ke bulan Ramadan, sehingga orang bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Intinya orang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan-bulan tertentu boga katangtuan nu paling istimewa di bulan Ramadan teh katangtuanana unzilat suhuf Ibrahim fi awal lailatin min syahr Ramadan. Awal bulan Ramadan turun buku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Unzilat at-Tauratu li sittin mabaina min Ramadan. Taurat diturunkan di bulan Ramadan tanggal 7 setelah genep 7 berarti. Wa unzilal Injil, diturunkan kitab Injil salasa asyarata mabaina min Ramadan tanggal 14 bulan Ramadan. Wa unzilal Zabur di thamana asyarata Khalq tanggal 19 Ramadan. Wa unzilal Furqan di arba'ina isrin khalat min Ramadan. Anu mu'tamadna ayanan Al-Quranul Karim diturunkan tanggal 25 bulan Ramadan. Diitilafkan antara 25 jeung 27, nu mu'tamadna tetap tanggal 25 bulan Ramadan. Jadi luar biasa bulan Ramadan. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi, jeung teu pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi, tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikan puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat, ditulis ku para ulama, di Bukhari aya, di Muslim aya, jeung di hadis-hadis lain ge aya. Nah ieulah urang ngadengikeun pidato Kangjeng Nabi, ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikan puasa tahun kedua Hijriah. Turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kangjeng Nabi langsung pidato, iya pidatona. Ya ayyuhan nas qad awwallakum syahrun 'azimun syahrun mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu fariidatan wa qiyama lailihi tatawan. Man taqarraba fihi bi khiswatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fi maswah. Wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi maswah. وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر زيادة في الرزق من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. Eta ceramah Kangjeng Nabi. Sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh. Coba kuari. Ini mantak ayat tek nage ceramah nanti katalar ku sahabat langsung ditulis mantak bisa didengekeun ku urang kuari nu ngaji mungkin 1.000, 10.000, 20.000 mun ditanya saurang saha nu talar balik kabeh asan aji nyana malik deui ka kiaina coba kiai talar teh henteu semua omong gitu urang mah sakieu ayana bae ngan engke cek mawa HP di imah we ya kayak kepanggil ke di imah jadi kuari mah mementingkan elektronik batan otak. Entar dek ngalawan ka Imam Syafi'i kumaha? Da Imam Syafi'i mah asal ngadengi teu pernah poho. Asal ngadengi kabladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dieu tadi di dieu pulpennya mah teh percis kos tukang bas. Tukang basna diceuli teh naon?
patlot. Imam Syafi'i mah di dieu eta pulpen paranti nulis asal ngadenge ngaji seset. Urang mah deuk kumaha seset-setna, jatuh panuduk 2 piring tunduk. Buku digantungkeun bae kan di Imam Syafi'i. Tak kuari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i, cabok jelema tolol tak kabur teu gede hulu teu kopiahna ge pasti nomor 55 teu jelema. Soal mati pernah maca biografi nomor ka Imam Syafi'i. Ya, jelema atah keneh sama ku. Teu kudu ngalawan Imam Syafi'i, aing lawan ku sia. Asal lobaan. Ceramah kanjeng Nabi puharaja saya ngegedor hati sanubari. Ya ayuhan nas wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge kurang Cikupa. Nu ngaji mah jeung nu teu nundutan. Kadenge kan naon ni. Panangel amat cenah. Ngajain. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus niuhan ka maneh kabehan bulan anu agung. Urang teh geus diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiuh boro-boro iiuh tenda nu gede, boro-boro iiuh hotel, boro-boro iiuh istana, sangkilang payung bae ge cepet panas ngeunaheun komo aya si doi di. Wah. Buat iya doi itu naon emang nyawa gitu nyawa. Bis datang syahrul azimun qad azallakum syahrul mubarakun bulan anu pinuh ku kabarokahan di mana kabarokahanna teh fihi lailatul khairin min al-isyahr dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah. Emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu? Zikra li Rasulillah. Dicaritakeun ka Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah. Baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atikih di pundakna fisabilillah ngagungkeun agama Allah. Pokoknya 1000 tahunnya na mawa senjata neangan ridho Allah teu meunang aya munkarat asal aya munkarat epas asal aya nu main gaples epas aya nu main catur buabat kujana aya anu main kartu buabat kujana aya nu korupsi bagi 2. Jakarta sama kok situ mah henteu ieu mah henteu babat kujana ieu lamun Nazarudin hirupna di zaman ieu ya anggeus tere lembu kujana. Sasakaran Nazarudin tadi. Tadayus. Tadi bangun baturna sia nyarah kabeh. Ini masyaallah, Indonesia barang reformasi jadi kieu isin aing mah memengkedasina ge. Tambah leleb kieu masyaallah, mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat. Gede amat amina bangun enjaan teh gregetna gitu sekali deui mudah-mudahan wayana bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah mun kadengin ku nya teh mah kadengin mungkin tanawan kuna Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai mudah-mudahan pejabat ge ye ya Allah, makaring loba sia pejabat nu ngaji di dieu. Lain lalagan loba pakaring loba-loba. Dan moal salaman keng gesanana. Geus tetep aing ngampura kanyeuna ge. Aduh, tadi ge kadele cepak lain deui. Lain cepak putih oh ieu pasti beungeutna. Lain deui cingeusna ge. Jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia. Kalalotor gitu bajunya. Atau ada balik ke ulah atau pejabat. Ulah tenang. Moal naon. Bos aku mah budak leutik. Ye, urang seseh diri urang. Melalui khutbah Kangjeng Nabi. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi.
teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi tapi tek ceramahna aya urang bacakeun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrul azimun, syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi, aya hiji budak ngora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana. Terus-terusan teu meunang aya munkarat. Wah, cak Kangjeng Nabi pohara amat wajib Rasulullah liwalik. Pohara amat cak Kangjeng Rasul teh himmahna sabilillah. Hayang amat umat kaula teh ya. Ya, hayang kos kitu tah. Hayang garagah negakeun agama. Hayang garagah sabilillahna. Hayang garagah amar ma'ruf nahi munkarna. Mun umat Islam garagah amar ma'ruf nahi munkar, moal aya gereja di urang. Moal aya. Komo lamun mui na gagah. Ieu kan karena pelentak-pelentutna mui. Anu tiheula tanda tangan teh mui, tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok, nu ku urang dipilih bupati mun nya teh tanda tangan jan teu. Apa caknya demokrasi pan mayoritasna Islam di Tangerang mah pan Kristen hiji-hiji acan. Kok atuh aya datangnya na aya. Nah ieu mantap ulah salah milih pejabat tak kuduna milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi. Tah, nu kudu mah kitu, moal aya cenah kieu minimal nu rada deres we atuh ka agamana ulah ngantep teuing. Ya moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi we negara Islam hese dek negakeun agama teh. Hese atuh minimal nu kadeuleuna kopehna mancrit we atuh. Bisa kadeul kopehna mancrit we wah ieu kori berarti serang ya kajen kumaha. Teh ieu cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta sih budak ngora. Amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureung 1000 tahun mana ting hebat memang hebat. Tidinyalah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki. Mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana hulu saha Kalau kepala desa siapa? Iya mapan geus suara amar ma'ruf nahi munkar unggal lembur teh geus geus teu wanian nyaritakeun bahwa minuman haram, teu wanian nyaritakeun zina haram, teu wanian nyaritakeun kredit haram. Taruhlah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh. Ngomong tinggal ngomong mabok haram. Ternyata di sisi imah nu ngomong ge buadeg nu mabok. Zina haram, anak zina ambalaya. Meureun 5-10 tahun mah kaharepna mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min. Karena naon? Eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar. Eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deres aya keneh ngomong we di taun sakieu deres kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu nama meureun lantaran dikondisikan kita ditangkap ngomong tangkap ngomong sakumaha kotok jago bae beureun jeung kotok biang kotor seuri sia naon emang gitu kotok aing mah eta ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi Kangjeng Nabi ngarep-ngarep pakuala Kangjeng Nabi ya Rabbi Gusti Pangeran Ibu ja'alta ummati absaral umum a'maron wa aglaha a'malan Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun memawa senjata berjuang negakeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaula mah absaral umam pendek umurna wa aqlaha amalan jeung pagaweana saeutik atuh moal bisa cara eta mah Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha wa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata diilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar
umat mana mah teu kudu kikituan dibere ku hiji bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pokokna mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah hese ka dituna. Eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah lailatul qadar. Insyaallah ieu ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula cek abah teh abah manggihan lailatul deuk mau teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup 3 kali manggihan lailatul qadar teh. Iji ke waktu masantren di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar pan urang mah masantren teh manggihan teh rang udah lu dongeng Lailatul Qadar lu dongeng Lailatul Qadar aduh ya Allah ya kumaha eta di pondok cenah keur teu penting-penting terus tahajud salat blah asa di mana eueuh ieu teh luhur teh eueuh tah luhur tapi teu kebal plek oh Lailatul Qadar kahiji mor kadua geus diimah di dieu ketika penting gitu penting Lailatul Qadar mah beurang sing hade ya aduh saya orang tiku paing mangyan Lailatul Qadar jam 12 beurang wah tah aku budak kudu bakal grogol ieu budak ngaran Lailatul Qadar. Nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama teu dibejakeun netalah manggihan dimitina angin tiis anu luar biasa. Tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maot bulan Ramadan ieu ngalawudu pas ngalawudu jempol hurung kikitu hurung bae di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae terus ditutupan besi kadeuleuan lantaran keur imah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make anduk terus lempang ka kamar dibuka deui buak cahaya terus bae teu kadeuleu halang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol. Nah, ingat Ramadan terus. Gitulah cerita almarhum salila hirup didongengkeun sateh geus aya. Mudah-mudahan dihampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, jangan di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jaga di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu itulah Gusti Allah mereka Kanjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih bagus tibatan 1000 bulan tinggal urangna wari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar walaupun teu kadeuleu ku urang tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kanjeng Nabi ja'alallahu syiyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu wa qiyamal lailihi tatawuan. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husnatin minal khair kana kaman adda fardatan fi masjid. Saja lemah nu dumadeuh ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan saja.
Urang ngalaksanakeun puasa, ngalaksanakeun salat sunah di bulan Ramadan, sarua jeung ngalaksanakeun padu di bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sodako di bulan Ramadan, sarua jeung ngalaksanakeun fardu sodako di luar bulan Ramadan. Ku gede-gedena bulan Ramadan. Deuk teu bungah kumaha. Lantaran Kanjeng Nabi keramana man taqarraba fi idhisatin minal khair kana kaman ada fariyobatan fi masiwa. Ngalaksanakeun kabagusan di bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Wa man ada fi fariyobatan saha jelema nu ngalaksanakeun kafarduan di bulan Ramadan kana kaman ada sabaina fariyobatan fi masiwa sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kalian. Urang puasa di bulan Ramadan sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye. Bisa zuhur sarua jeung 70 kalian di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrul sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedengkeun wa sabru thawabuhu al-jannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha? Urang puasa isuk-isuk datang ka sore teu dahar mun teu sabar mal bisa. Dahareun aya inuman aya tapi urang henteu ditanya kunaon teu dahar sieun ka Allah. Kunaon teu nginum sieun ka Allah. Panganten anyar pemajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon teu ditumpakan sieun ka Allah. Beres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mapan kitu ban. Dipaksa kuno kolot ayo teu siap dan tetep sieun ka Allah ih. Yes. Kebal kan ya. Bulan teu balik-balik. Ayo kajian Ramadan we bisa sieun ka Allah. Sieun ka Allah. Ulah cara orang doyong. Pengkiai nyawan jelema nyandung didoyong, digembor aya. Datang ka nu kolot beurang bulan Ramadan. Ditumpakan metol urang. Masyaallah, siap dan kene wae. Ayo bulan sabar wa sabru thawabuhu al-jannah. Sabar ganjaranna adalah surga wa syahrul muwafaq. Wasyarul jadi rezeki jeung bulan ditambah-tambah rezeki ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain lalagaan bulan Ramadan. Man deui man fattara fi sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi. Saha jelema anu mere pangbukaan kanu puasa. Jelema mere pangbukaan ka jelema anu puasa kana maghfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa. Sarua jeung hampura dosa. Magfirah teh luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa. Sahabatnya kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga. Teh Kanjeng Nabi walau bisiki tamratib. Ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran magfirah ieu li dzunubi. Tak eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh. Mun boga dua siring hiji. Mun boga 5 siring 2,5. Lamun urang boga 1 kilo siring 1/2 kilo. Ieu mah loba jasa bogana beulikeun. Beulikeun. Masyaallah. Ieu mere pangbukaan teh lain leutik-leutik ganjaran. Aduh. Orang mah diomong gitu teh tah diomong gitu asana loba nu mere ya kuat. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolol. Emang ngeres ka bagi mah. Pikiran teh kudu hayang mere ayeuna mah lain asana ieu loba nu mere ieu. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Ulah kitu kudu urang aing ieu jar usaha aing hayang mere masyaallah. Kitulah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar jeung ngamerdekakeun rokobah tina neraka jadi pembebasan neraka urang mere sedekah mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa dibebaskeun deui tina neraka alhamdulillahirabbil
Jeung deui keistimewaan wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un. Dibere ganjaran sakumaha gara-gara nu puasa. Urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa, urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na. Wah, eta mah geus dobel na ge dombal da deui geus. Kalkulator hese ngitung. Hese ngitungna kalkulator teh. Urang mah pake kalkulator teh pake ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang jem 100 juta berarti bungana teh berapa? Ceri siang bunga bejakeun. Ayo geran. 100 juta kemana bungana? Mun ngitung kos kitu mah bisa. Tah, hitung kurang beuh mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, pake miskin yang geus luar biasa mantak. Lamun aya jelema barahan biasa di bulan Ramadan, maot moal ngambe-ngambe acan kana kitu silalatu neraka ngambe ge moal. Terus langsung surga bae geus mah. Etalah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, iyalah ceramah Kangjeng Nabi anu tahara. Mentak qalu ya Rasulullah laisa kullu najidu ma naftirsain kami tantu boga. Yang mere pangbukaan qala Rasulullah ti Kangjeng Rasulullah yang tillahu alaihi Anfattara salman ala tamratin syurbatin main wajakatil labanin wa huwa syahrun awal rahmatun wa awsatuhu mutratun wa akhiru aitqan minan nar. Sabogana bae boga baju bikin baju boga kitu hiji karma bikin hiji karma boga salegut cai bikin salegut cai bogangan saukur 100 sudah bikin ieu mah lain lalagaan ulah datang katus sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan urang kabeh yang diberi milik ku Gusti Allah, diberi rezeki ku Gusti Allah, sehingga orang di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya di ridha Allah Subhanahu wa taala, aya di maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa di ahadi umurin khamsah hiji di kamali Syaban 30 yauman sempurna bulan Syaban 30 poe. Yes, bulan 3 hiji dina itu bulan Islam mah dina Hijriah mah salge 30 poe. Yes, berarti isukna langsung Ramadan. Mereka duanya diruyatil hilal fi hakiman ra'ahu ningali hilal bagi jelema anu ningalikeun hilal wa in kana fasiqon lamun urang teu ningali hilal dengekeun instruksi pemerintah ieu ru'yatna iraha sebab urang kudu nyaho wa salisuha bi thubutihi fi hakim man lam yarahu bi adli syahadah. Nomor kaobatna bi ikhbari adli riwayah. Nomor kalimana bizanni dukhul Ramadan bil ijtihad nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad man istabah alaihi zalik bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan. Nu jelas kudu nyaho waktuna urang teh iraha sanajan urang puasa teh nyaho waktuna teu sah puasana. Na iyalah urang tunggu informasi Badan Ru'yat Indonesia ke aya diumumkan ku presiden atau ku menteri agama silakan tuturkan hasil daripada Ru'yat di Badan Ru'yat tim di Indonesia tinggal tunggu irah lamun nurutkeun hisab qot'i hitungan falak jatuhna penon ieu lamun hitungan etimeris aya hitungan nyukom aya hitungan hisab qot'i berdasarkan sulam aya fatur rauful nah lamun etimeris jatuhna ieu adalah tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Matahari terbenam 17.55,18,75 arah matahari 18,17 tegak alaratipan kesiamannya. Aing jangan ngomong tegak haripi tunggu ulang tadi bersih aja bulanan
Insyaallah tinggi hilal 6 derajat 55,26 dia bro berarti 7 derajat ya. Ada hilal 12 54 kacaritakeun nukos kitu nama terpenting tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat 55. Ialah ephemeris Inggris. Memberikan nyukom jatuhnya yun pada malam Senin adalah 6 derajat 57 beda setik sarwabai. Sulam aya anu 6 derajat aya nu menang 7 derajat nu kakula menang na 8 derajat kita 8 derajat itu 44 sawan 15 dakiko 42 sawan. Jadi tinggi bulan malam Senin luhur jasa bulan sebab itu makna adalah malam minggu. Itu makna malam minggu na ieu teh irtifaqna malam Senin geus meunang 8 derajat paling leutik sulam aya nu meunang 6 derajat. Geus acara tahun ieu mah ittifaq kabeh puasa poe Senin. Bareng asana kabeh mudah-mudahan bareng teh barengna lamun pamarentah kasalasakeun bon asana ieu mah ieu ru'yatna moal asih geus 6 derajat 7 derajat 8 derajat masih can karu'yat keneh bae serahkeun ka rakyat baru ru'yatna kadeuleu ke ge tuh rampung putih ru'yat aing kadeuleu tuh bulan ge 2 di dada aduh itu pada ru'yat tuh ayo mudah-mudahan tapi jalan jelas bareng. Jadi lamun kuari urang poe minggu Senin berarti tinggal sabaraha poe deui eta? Tinggal 7 poe deui. Seninna tah eta urang puasa insya lebaranana urang Salasa. Lebaran Salasa berarti orang puasa 29 poe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawara mah kesehatan bae kurang sampai aing tenang ya. Sebab teu ditika poe na ku Kangjeng Nabi tapi bulan, sabulan akaza wa hakaza. Artinya 29 aya nu 30. Bahkan Kangjeng Nabi puasa 30 poe hanya 1 bulan. Saliana 29. Jadi orang insyaallah nurutkeun teu kisah bukti ieu puasa jatuh pada hari Senin yang akan datang minggu deui kemudian lebaranana poe Salasa. Menurut hisab bukti adapun nurutkeun cek itu ru'yat tinggal ditunggu baik hasil daripada ru'yat ibadah ru'yat pemerintah. Jelas bah insyaallah asana Senin sebab darjahna luhur nusok dipermasalahkeun darjahna lamun 2 darjah disulam kemudian 2 darjah leuwih disulam nu keur ieu ge meunang 3 darjah sulam dipermasalahkeun sebab nyukomna meunang 1 darjah, 2 dipermasalahkeun da eta padahal sulama geus meunang 2 darjah, 9 hampir 3 darjah. Mentak tetep baik ibadah ru'yat aya kiai orang Semarang idinya datang ka dieu ka kula nanya kiai kapan puasa saya mah hari anu hisab ya ini pemerintah mah besok terus gimana tuh terusin aja saya juga mau sama kiai tolong deh coba ya ada main berarti di dalam guys sudah lalu ngomong lagi seperti itu mantap. Nah, jadi kajian kumaha mun dibongkar tah nu tahunan urang berbeda bakal kaisinan tan nuturkeun pemerintah. Wani jasa kula mah. Sebab naon? Salah satu tim aya nu datang ka kula. Saya juga sama-sama pakai. Kitu amat ya, udah enggak usah ngomong. Moal kula. Ayo geus terus. Mun anu ngahayukeun nyana moal kula ge. Nyana ngahayukeun. Antak hampir mayoritas kiai-kiai anu henteu berkiprah di perpolitikan nyekel hisab Jawa Timur, Jawa Tengah sebab di jerona teu aman. Iku ari mudah-mudahan aman. Ulah aya naon.
sehingga orang kabehan nikmat nuturkeun jelema-jelema anu di laluhur eueuh karaguan sebab ulah boga pikiran kena-kena nyana di luhur dihandap teu bari sangitung sing hade. Tapi lamun akur nyana jeung hitungan para ulama berarti hebat bisa dituturkeun. Mun teu akur teu bisa ulama, maka jeung kumaha ge. Teu bisa bae ulama di mana kecuali ulama proposal lain lagi. Demi proposal walaupun puasa kurang no problem. Demi proposal. Teu lakur asal ke proposal we. Ulah ditaluturkeun hukumna teu beres. Engke bensin haram kayak dibeli. Biasa bae nu akur nu akurat rokok haram teu makruh. Titik. Inggris bijing ngunaheun nuturkeunna teu ulama haram, kredit haram nyana malah halal. Rokok makruh nyana malah haram. Tapi ngajualan mah terus nyana ge di kamar mah ngarokok deui nyana ge. Tampiling abek. Greget jaing mah. Teu seperti jadi kesimpulanana insyaallah orang puasa bae tikuari geura mararandi rapihan awak sambut bulan Ramadan lantaran gagah jeung bedasna bulan Ramadan nu tadi geus dicaritakeun sehingga orang rindu datanglah bulan Ramadan teh. Asa dek bersih awak teh. Geus geura gantung-gantungkeun baju jang taraweh kuari teh bersihan maksudna bersihan. Nu kapake taraweh mana nu bakal teu kapake napikeunna. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata dina penutupan pengawasan ieu aya Bapak Wahidin Halim. Mun atuh tadi belaka tuh. Mantap kawinkeun ku urang. Silakan. Ya. Urang tuluykeun surutu sihatihi arba'atu asya, syarat sahna puasa 4 perkara. Islamun hiji beragama Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, kafir mah teu asup kana persyaratan puasa. 2 wa aqlun boga akal nu edan teu kudu puasa. Mun aya pejabat teu puasa ulah disangka salah keur edan. Nu edan teu meunang puasa. Lain pejabat bae pedagang teu puasa ulah disalahkeun berarti keur edan. Pokona mah lain pejabat jeung lain pedagang bae beusi aya kiai Golkar teu puasa. Emang edan bae nya mah. Ada redan, betul puasa geredan. Berakal. Katilu likoun min nawi. Haid. Bersih tina head wa nipasin jeung nipas. Khusus ieu mah. Wedon atuh nya lalaki head. Eta mah sakumaha tamu teh. Aya tamu ka imah kula di dieu suami istri pas dek lohor. Kukula ditanya pemajikanana. Nah, kalau mau sholat dulu. Saya mau sholat, nanti habis sholat baru saya tanya. Oh enggak, saya lagi men. Ya otomatis kula nanya salakina kan. Ya bapak, mari kita sholat. Saya juga sama lagi men. Yo, di borgol kau isya. Ya, kalau men naon meren. Masya Allah. Ih, ayah rakyat Pak Wahidin bodoh kene. Nggak tahu men dia. Harus briefing dulu itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, Kipudoli kurang penerangan. Ya Allah, ai kitu mah teu nyahoeun nya bahasa Inggris misalnya nya understand, teu nyahoeun nya oh masalah geus. I love you mah kabeh ge nyaho ieu. Tapi ai teu nyaho men acan mah kaliwatan. Barang ditanya kok Bapak di mana? Ciku, Pak. Ya.
bodoh amat orang siku Pak. Hiji Islam, dua berangkat, tilu bersih tidak hedjing nifas. Nomor kaopatna ilmun bikaunil waqti qabilan saum. Nyaon kana waktu eta teh siap dilaksanakan puasa. Nu tadi teh nuker hisab qat'i tanggal 1 Ramadan tahun 1432 2011. Iyalah hari Senin jatuhna non hitunganna bulan tinggina 6 darjah aya nu 7 darjah ulama 8 darjah 15 dakikoh. Nah tanggal hijina lamun pemerintah atau eta non keur tanggal eta nasional tanggal berapa eta 1 Agustus berarti orang mengibarkan bendera pada tanggal 17 Ramadan. Insyaallah. Surutul wujubihi khamsatu asya. Syarat wajib puasa 5. Hiji Islam. Nomor kedua wa taklifun taklif. Nomor ketiga itaqatun kuat. Jadi lamun teu kuat ya ulah puasa. Diinstruksikan puasa teh nu kuat, nu teu kuat mah ulah puasa. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu kuat ulah. Ya jelema kuatna puasa datang ke jam 12 buka daripada modar jana. Ulah paeh ku sebab puasa ulah. Di sana moga penyakit mahna geus kronis jasa ya mahna geus pohara jasa. Lamun henteu diganjel ku roti nomor segede kieu. Ini mah tinggal muncul buka. Ini puasana datang ke jam 12. Jadi teu meunang. Ari langsung ti isuk-isuk mah aing jam moal kuat ieu buka ti isuk-isuk. Roti, uduk, jeung lepet atuh ulah sama. Oke, datang ka ira teu kuat mah. Sing adi lepet teu kuat kareh. Nu bebeja ge kakula aya nu bebeja. Jelema na dedeg luar biasa. Hidung mengkonding, keker, mun tinju jeung Mike Tyson gasana menangnya na. Tapi bebeja kakula ge cenah kula mau upaya gitu mah. Teu kuat jasa asal lohor bae teu gara-gara aduh cenah leuleus jasa kumaha teu puasa. Ulah puasa jeung bapak manten engke di akhirat tuh ya paling ka neraka sageudeng lah. Artinya nu mantap kula diomong gitu beneran nih lain lalagan. Waduh sakit itu gak dampakna. Tapi bebeja jara teu kuat puasa itu percaya ieu mah. Ai ditanya ai pamajikan sabar 2. Ya. Cabok bisa ku aing dia. Ai datang teu kuat anu dihandap tegang terus. Insyaallah itu kok kudu buat puasa. Nomor hiji Islam, 2 taklif, 3 itu kok obat wa sihatun sehat. Nu gering teu kudu puasa. Nu gering mah teu kudu puasa. Allah teh mah hanyaeun jasa ka urang. Gering teu kudu puasa. Ulah puasa. Sehatkeun heula awakna. Nomor kalimana iqamah teh artina teu keur ka mamana. Cicing di mah teker musafir. Lamun keur musafir urang di dia ada ke Bandung, moal puasa, masalah. Dia ke Surabaya, masalah. Cenah ieu mah jangan naik mobil lagi, mobil pribadi ieu di jero aja kuat. Deuk kuat teu Allah sakali mere rusuh bae. Teu deuk puasa ge masalah. Ngan wajib qada. Ada qada mah nya teu puasa terus lempangan bae jelema tuh. Arkanuhu salasah. Rukun puasa 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat penting unggal penting sing hade. Mazhab Syafi'i mah unggal penting. Teu meunang niat sekaligus nawaitu shauma syahri kulli teu meunang. Tetep kudu unggal penting deh. Niatna minimal nawaitu shauma Ramadan lillahi ta'ala. Tah eta cukup sakitu tah. Cukup sakitu minimal atawa sikirsyad mah nawaitu shauma ghadin. Cukup bae sakitu. Pi Ramadan. Mangga. Eta geus cukup sakitu tapi nu sempurna mah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani. Ulah Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala.
Teriak itu ribut Ramadan aja Ramadani. Ribut. Ngeributkeun Ramadan aja Ramadani. Ngaji henteu katanya. Ngan KBG jadi bae tama urusan maca ieu. Ngan lamun salah maca teh eta, mun salah maca eta mah udah maiban fit ahlinahu. Nyana teh tercelah dalam bahasa. Ai puasana mah sah bae. Kegedean Ramadan aja Ramadan ribut di musola, datang ke tarawih wanita. Sakitu kecitung tun urang ku Nawawi nawaitu somagodin an ada fardhi syahri didopatkeun tah Ramadhani hadhihi. Jadi Ramadhani didopatkeun kana hadhihi sanati lillahi taala. Geus ulah aya nu ribut Ramadan aja Ramadhani korina urang akurkeun Ramadhani hadhihi sanati lillahi taala. Mun anu nanya pada itu mah cenah Ramadhani Ramadona tuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu bae tanyakeun ka Ki Uci hayang ditampilin jago Ki Uci. Aja nanyakeun Ramadona ku iya. Saya mah keur carita penting tetep kudu niat unggal penting lamun teu niat wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa. Imsak haram nyana barang dahar nginum jeung jima sarua jeung nu puasa. Sanajan status tanyana teh puasa tetap bae wajib imsak wajib kobo. Tadinya ade niatna mentak di baheula di urang ngeulun aya Sultan Banten unggal mantep tarawih dituntun ku imam nawaitu soma wadina nadai perdusari Ramadan ya zanati lillahi taala imam datah sok mungkun bismillahirrahmanirrahim. Eta teh warisan ti para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ai niat tah teu kudu di masjid bae. Urang ye ke salat Isya. Allahu Akbar. Aing bisi poholah niat tiap hari. Niat beunang. Ya jero hate mahal al qalbu. Jero hate ye bari ngadaguan imam maca Fatihah urang niat. Ngan ulah diomongkeun. Jero hate diomongkeun mah batal. Jerate juga orang itu semua kadang hati ya dari hati dia deh kesian mah omong li semua kadang jadi tas taraweh ngopi ingat niat ya nah itu semua kadang jadi dicari orang ya cari daripada pohon juga orang niat lagi kuari ke sahur ke besi pohon niat dicari nah itu semua jadi ebrak pemajikan Noel. Naon itu Altoel? Lain naon. Siap enggak? Siap. Jima jeung pemajikan. Pas bejeuna nganggeuskeun inget kan ya. Kadang kuing cuy eta abah pan niatna kitu amat jero amat. Eta babari jadi bae tan niat mah kos kitu teh jadi bae. Yang penting niat. Nomor kahiji niat penting nomor kedua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun puasa lain poho mah zakiron mukhtaron wa jahilin mazur ingat mukhtar ngahaja-haja berarti tur teu bodoh kana hukum anu diuzuri ai kitu mah manehanna pohoan teu naon balik ti pabrik datang ka imah istirahat diturut saja teh waduh aya urut sahur teu inget saya ketika can ka puasa dibuka aya jengkol jeung sambal nya geus gideg we kaburu tah moal asup deui ka pabrik tikat teh dahar ya beres dahar minum nya 2 muk ngarokok deui tolong beres rokok Masya Allah sakjana orang yang puasa Ramadan eta kumaha eta kitu geus bae bacakeun alhamdulillahirabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isuk poho deui Gusti masalah tapi kok kitu teh masalah pohoan mah masalah sakali deui si ada ieu nu bodoh bapan kos kitu bae ge jadi masalah nu pinter onam nu pinter nu maji nu masantren kiai masalah nu bodoh mah dengekeun ngan ulah ngahaja-haja sia bebeja poho padahal henteu
Geus ngarokot, aing pohoan balanda. Teu sia tanggung jawab jeung Allah sama. Bodoh sia tah. Balik di pasar, istirahat, jam hiji ka imah, pamajikan keur hees ngongkong. Emang kitu meureun rangdam sok ngongkong bae. Ngongkong. Ye. Cek sarakina itu naon yang cucurut naon. Ngongkong. Gageraan bae ditutupkeun ku nyana lawangna, dikunci ku nyana. Der bae. Beres pamajikanna urang. Kakak. Aji nanonan kunaon ieu. Beres. Kumaha? Bulan Ramadan. Masya Allah. Atuh lain kita tadi sia ngabejaanana. Jadi cukupna lamun aing kikieu ulah bejaan. Aduh masalah. Tinggal mengucapkan alhamdulillahirabbil eta hadza min fadli rabbi. Kurang dahar fadl Allah. Jimat ti berang pohon fadl Allah. Ulah sering bae mah fadl Allah. Tah itu ingat orang dahar batal. Ingat orang dahar minum batal. Mun teu inget batal. Atawa karep sorangan batal. Kamu dipaksa itu. Urang dipaksa, dicikeun. Kita dahar tetep bu. Tetep diwawalkeun ku nyana. Terus teu batal. Teu batal tak kos kitu teu batal. Henteu, tapi lamun kieu mah ayo sia. Aya dua ye. Kopi, susu, roti. Udah di dia aya tembakan pistol. Makan, kalau enggak makan gua bunuh lu. Gua tembak lu. Makan. Aja dicokot punya nama kalonnya. Pakai sama ikhtiar nyokotna. Nah, itu mah batal tah. Sebab nyana nyokot ka dieu tah. Tapi lamun sabodonya na we masih urang mah. Di bodohnya na we geus didaharkeun ku urang. Urang na balem teh lamun cap batal. Berarti maksud atuh. Mun calaka be batal, ulah calaka dicarangapkeun ku nyana diwawalkeun, diasupkeun. Ai ka jero mah pantang mah neurima atuh hese. Eta mah hese pan mungsar temen terima. Ieu mah teu batal tah mah kitu. Teu batal tah mah, tapi lamun nyokot batal, calangap ge batal termasukna. Urang dipaksa titah jima jeung pamajikan. Atau zina dipaksa ya orang kieu betul diomeh heula pasti teng. Ja atupan ai teu hayang mah moal man, moal udang teng ya, tapi lamun urang ngendut saeutik batal. Dia teu meunang ngendut. Aing ngaji kos kiamat sih. Aing dibejakeun salah teu dibejakeun salah. Geus kos kitu bae pate dituna. Asal ngendut bae saeutik ka dieu batal. Lamun henteu teu ngendut-ngendut cenah na kieu we geus bodoh ge. Batal gitu. Karena aing ngaji jeung urang lembur kieu doang. Kos kitulah. Nomor katiluna shaim nu puasa. Nah, kuarin wajib qada. Wajib ma'al qada'i li shaumi al-kafaratul ulma wa ta'zir ala man afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in taminasi min bihil shaum. Ya jelema ngahaja-haja bulan puasa jima jeung pamajikanna ingat bahwa dirina keur puasa taetanya na kudu mayar kafaratul uzma tur dipikeun ditazirnya na ka Lampung ka ditu. Kudu ai kafaratul uzma tenan kafaratul uzma ta raqabatin mu'minatin meuli abid ngamerdekakeun abid anu mukmin. Ya Allah ya Rabb. Berat anu luar biasa lamun urang bulan puasa jima maelah bahayana pohara jasa kudu mayar kafaratul uzma. Di samping mayar kafaratul uzma oge kudu ditakzir dihirang atau dipicen dua marhala. Keur carita baheula mah dua marhala hese balik ai kuari mah dua marhala teh adalah babari ti Lampung ka dieu ge babari jasa. Nu kira-kiranya na isinin kana balik ka mana dipicen teh mun ai cek di ditu kitu gitu mah Itulah jadi sing hade bulan puasa mah ulah ngadeukeutan pamajikan heulangan nya lantaran ieu besi ai pohona mun teu pohopan bahaya. Wajib ma'al qada al-insak sampai sitati mawadia wajib disertai qada deui.
wajib imsak nya kodo dina genep perkara hiji al-awalu fi Ramadan puasana di bulan Ramadan di lain bulan Ramadan sanajan nazar atawa kifarat tetep kudu nomor kaduana wajib kodo jeung nuluykeun puasa ieu adalah bagi jelema tarik niat lailan fil fardhi ti pentingna henteu niat poho ieu pentingna poho teu niat beurangna tetep bae wajib ngalaksanakeun imsak statusna lain puasa wajib kodo nomor katilu man tasahara ghanan baqa al-lail fabana khilaf nyana teh sahur neuleuh jam bareng jam dewa 3:04 mantep ya kena sahur we neuleuh jam 3:04 ya beres sahur beres ka masjid teh pun beurang amatnya beurang amat ya ye horenganan horeng jemna isbet pae jemna tetep 3:04 teh ngebaget bae jadi nyana tadi teh sahur horenganan jam 3:30 atuh teh kudu imsak status teu puasa wajib kodong ke mantep ngade ke sahur tah jamna bener-bener keuna lah ya bener-bener keuna cas lah jamna batuna beusi engke kos kitu tah jam 3 horenganan jam 5 kudu nerapi disangka ku urang penting keneh ternyata geus beurang urang minum urang sahur berarti statusna urang teu puasa wajib imsak engke bulan Syawal wajib kodong nomor kalimana laman bana lahu yaumul salasi syabanahu min Ramadan nyana teu puasa disangka kunyana eta teh tanggal 30 bulan Syaban ternyata horeng geus tanggal 1 Ramadan dianggap kunyanan can tanggal ternyata geus tanggal wajib manehna imsak tur kobo nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul balawah min mabadatin wa imsakin ngala wudu begitu wudu tarik teuing wuduna ka dieuna tah kan ka kemur teh ata ka kemur cukup bae kocek ulah kenceng teuing ieu mah kenceng jo ka jero ya ka jero tah kos budak leutik ngeueum we kieu kunaon sia ngeueum lah inget pararana soreng eta ulah kos kitu jadi urang ka irung pan sunah istinsak teuing trek banyak mun urang wudu di bulan-bulan biasa di luar Ramadan sunah ku urang teh diinsert ditarik teh kena rapi kena bersih di bulan Ramadan mah teu sunah cukup kitu bae di luar bulan Ramadan mah kakemu sunah sebereng sunah di jero bulan Ramadan mah ulah eta teh mun katelanjuran lek ka jero batal puasana di samping batal puasana wajib diteruskan baik kena wajib qada pembatalan puasa batal puasa biridatin ku sebab murtad jelema puasa murtad batal wa aidin jelema puasa haid batal nipasin jelema puasa nipas batal awiladatin keur puasa anakan ngajuru ngalair batal keur puasa wajununin edan batal sanajan sakedeung jasa keur puasa igmain ayan batal keur puasa sakarin tak ada di mabok aja batal mabok batal ya kailah sing harade puasana urang rapih disiapkan diri orang supaya puasa orang mantap sesuai jeung aturanana sesuai jeung dimarentahna yakni diperintahna orang ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala latihan al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa'in buka dina bulan Ramadan aya 4 macam hiji aya nu wajib bukana teu meunang teu buka kudu buka bae hiji jelema nu haid jelema nu nipas lamun awe-awe puasa jam 12 berang berbaik keluar getih wajib buka teu meunang diteruskeun puasa wajib buka teu meunang we terus puasa teu meunang wajib buka bulan Ramadan ngalahirkeun wajib buka jadi nomor kedua aya anu meunang doang puasa anu meunang buka jaizun meunang doang kama fil musafir jelema berangkat ke Bandung sakadar jaiz
Ka Surabaya, tangkilang ka Arab ge ka ditu ka Arab ah. Munang buka cenah moal buka masalah sakadar wenang hungkul. Kitu kene nu gering tapi kuat ieu teh lamun diteruskeun mah puasa aya kemenangan ruso jelema kurang sehat buka puasana teu naon. Ada terus bae lah. Masalah dikira-kira ku sorangan bae. Aya nu wala teu wajib, nu teu meunang teu jaiz. Mana jelema nu edan, kumaha nu edan bae teh mah. Nu edan ieu aya nu haram kaman akhara qada Ramadan mata makuni hatta baqal waktu anu jelema boga qadaaneun 2 poe di bulan Ramadan nu itu eta teh datang ka Ramadan nu ieu bahaya mun can ka qadaan sebab hadis Kangjeng Nabi aya anu nganyatakeun sanajan dhaif andai kata Ramadan itu can ka qadaan datang ka Ramadan nu ieu ta eta teh kudu dibayarna sapoena teh eta hadara 1000 poe ku gede-gedena dosa ngengke-engkekeun qada teh eta bahaya jasa 1000. Ya Allah ya Rabbi di hadis lain sanajan dhaif teu kudu dibacakeun ku hadisna tingali bae dina syarah irsyad ta eta teh aya anu nganyatakeun sapoe kuduna mayarna 30 poe ku gede-gedena dosa ngengke-engke puasa ngengke-engke puasa teh gede jasa tah dosana aya deui nu urang mah kuari di mazhab urang nun boga kodoaneun tahun kamari kuari encan kakodoan ku gede-gedena ganjaen non dosana tetep bae ari kodoana mah hiji ngan bayar fidyah mun 2 tahun tetep kodoana mah hiji bae fidyahna bae nu ningkat 2 selanjutnya ngan tetep bae ancaman Kangjeng Nabi ku ngengke-ngengkena ieu lah anu bakal diproses engke jaga di yaumul kiamah. Engke andai kata ya jelema keur puasa kodok waktuna deui tanggal 28 Saban nyana kodok tanggal 29 nyana jang kodok ta eta teh isukna kemudian tanggal 1 Ramadan deui waktu haram sama bukana sebab pun buka deui waktu teu meunang tah wal fidyatu wa iqam non gitu aja mulifar arbaatun ayatan mayazam fil qada wal fidyah wajib qada jeung fidyah 2 hiji al iftar li khaufin ala ghairihi buka lantaran ngarempanan batur eta mah nya wajib qada nya wajib fidyah aya awewe boga anak leutik nyusuan ieu teh karunya jasa lamun manehanana ieu puasa bae anak besi korban mangkaning rada kurang sehat anak teh meureunanan palaleun lah ieu mah demi anak dek nyusuan bae munang teh pas kitu ngan engkena nya wajib qada nya wajib fidyah tak pas kitu atawa nu reuneuh demi anak ieu di dieu lamun puasa pan karunya besi teh sehat kaluarna moal puasa awewe reuneuh moal puasa ente naon ngan engkena wajib qada wajib iya asani ali termata kira qada imkani atayati Ramadan awasani ay mayazamu fil qada dunal fidyah hiji mah qada doang teu kudu fidyah saha wa yasuru bayi maka mugban aleh jelema anu mugban aleh ayan eta mah nya wajib qada teu kudu fidyah ke di mana cager engke jaga Kalifah mayazamu fil fidyah dunal qada wajib fidyah teu kudu qada saha sayhun kabirun aki-aki umur 90 tahun geus kuat lempang-lempang acan tapi aya lelempangan mah hayang we lempang teu kuat tapi lamun anakna teh mamana milu aing aki-aki teh kok kitu tolol mun da anak mandek lempang nyetar mobilnya hayang milu tapi aya lempang mah geus teu kuateun puasa geus teu kuateun aya dahar mah gembul dikitu aki-aki jeung nini leuwih parah malah nini mah eta teh teu naon nyana teu puasa sapoe mayar fidyah saliter sapoe mayar fidyah saliter nah ieu nu dipermasalakeun dina ayat nu kamari ku urang diaji teh tahjilna kumaha tahjilul fidyah geus bae dibayar sakaligus belah 30 poin ya dibikeun geus kabeh ka fakir miskin abe unggal poe bebas teu kudu merede cek sawareh ulah cek sawareh mah teu naon sebabna sebab can puguh nya umurna datang ka 30 poe nu mentak ulah dibikeun kabeh ge beusi rugi urang merena
kumaha mun 10 poe paeh nyana, 20 poe leuwih teuing eta. Besi kitu doang ieu mah keur carita karapihanana. Ah dek diheulakeun we, eueuh masalah. Ah dek ditungtut bae, sapeta datang ka magrib dikeun, sapeta datang ka magrib dikeun, eueuh masalah. Nah gitulah yang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mereka hiji urang ngadoa ka Gusti Allah, mudah-mudahan urang diberi kuat ku Gusti Allah ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan. Neneh ditutup ku doa terakhir di dia aya tamu urang milu ngaji Bapak Wahidin Halim milu ngaji da ieu mah ala kadar penghormatannya sebagai wali kota Tangerang. Persilakan untuk memberikan sambutan.